Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nepangkeun nami abdi Musyauki Taufik Roman Supriyadi. Abdi di dieu bade ngawawancara perihal budaya Sunda. Nih, abdi sareng AAA anu kararasep ieu nya. Coba sok tepangkeun heula namina hiji-hiji. Nami abdi Raihan Adiasta. Tepangkeun abdi Alpin. Tepangkeun nami abdi Rialdi. Oh, jadi tos siap gitu ya diwawancara. Oke, siap. Langsung we nya Kak, pertanyaan kahiji. Mangga di anu kahiji sok mangga. Bade saya lah. Bade sa abdi. Oke, siap. Sok. Kahiji lah nya. Naon anu dimaksud ku istilah budaya Sunda dina konteks kahirupan masyarakat Sunda? Jadi budaya Sunda nyaeta wujud tata cara, kebiasaan atau ajaran serta warisan ti karuhun nu dipikawanoh tur dipraktikeun dina kahirupan masyarakat Sunda. Ya gitu. Lanjut nu kadua. Bacakeun heula kalem. Nu kadua, saha wae nu jadi pangaruh utama dina ngahasilkeun budaya Sunda anu khas tur unik? Jadi pengaruh utama dina ngahasilkeun budaya Sunda nu khas tur unik nyaeta lingkungan alam, ajaran agama, kepercayaan serta filosofi hirup masyarakat Sunda. Oh, jadi anu ngawangun teh nya anu unsur-unsur nu tadinya anu model agama, budaya sareng kepercayaan nu kada ditu. Siap. Mantap. Lanjut ka nu katilu. Iraha budaya Sunda mimiti dipikawanoh tur dikenal luas dina konteks budaya nasional Indonesia. Sok coba. Tapi bener jawabnya. Sok mangga. Budaya Sunda mimiti dipikawanoh tur dikenal luas dina konteks budaya Indonesia nasional. Indonesia nalikan bangsa Indonesia merdeka jeung ngabina identitas budaya nasional. Terus mun sakitu teh abdi mah. Aralusnya jawabanna. Sip. Atur nuhun atuh ai kitu mah. Penututanna nya mung sakitu anu dipika hatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.